Pada. Sanes tukang sepeda di dia mah. Pada. Jangan bisumbangan. Pada. 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 Set out. Ieu teh saha? Sorry. Hah? Bade ka saha? Juragan Subang lah. Bade ka juragan? Ya. Bade ka juragan? Ya, belum satu kali baru. Ya. Apa, Pak? Juragan. Ya, yang di rumah. Disimpan. Kok? Ya. Eta, pekerja sama kan simpan itu. Ya. Ya. Nah, lagi juragan. Ya. Mari dia cari nah. Oke. Bisa kena di jalur juragan. Juragan Subang. Ah, baru kan kopi kalau Ya. ya. Niter. Hah? Oh no. Sukma. Yeah. Juragan kita kan burung hati. Mereka putri juragan. Yeah. It's good. Good. Aduh. Kudu diberi ki. No. Hah? Rek deui. No. Mau mencari kayak nanya? Iya. Lagi juragan berada di susunan. Yes. Hei kan, Weh, Abah. What's up, bro? bro, weh. Bobangok. Apa kabar, Abah? Alhamdulillah kan. Yeah. Perkebunan yang di utara bagus, Abah. Mau abah mangan kan sakitu sawah sakitu kituna. Kopi yang kemarin, yang cerita kita. Oh nuna telepon. Ya. Kebon kopi nu agan. Anu Abah. Ye, abah masih boga kebon kopi. Bogana teh sawah abah mah. Gitu. Lain agan teh boga kebon kopi. Ya, Hah? di Lembang. Jengkuring om. Oh, di Lembang teh ya. Ya, Lembang, Afghanistan. Terus panjenkeun cai terus ieu sema abah ieu nya. Ieu orang jelema boga ieu. Sok kencang. Nya sok. Terus. Abah. Kita punya perkebunan sawit, Abah. Di Kalimantan, ternak buaya kita ada. Buaya darat, buaya yang bisa terbang juga ada. Ari buaya darat teh kumaha aing teu ngarti. Ya sebenarnya apa lah? Abah, juga abah buaya darat. Ya, gede Abah. Eta mah karakter. Aneh mah. Terus naon deui? Boga naon deui ye? Kita punya minyak jelantah banyak bertonton. Duh, maneh mah euy. Pecel lele minyak jelantah is good. Minyak jalantah. Yes. Ngarti aya bisnis minyak jalantah aing di dieu mah dipiceunan minyak jalantah teh. Abang no kreatif deh. Bener aya nama usaha nu bareung hartanya ararane. Minyak jalantah bisa jadi duit. Ye, eta teh minyak jalantah teh urut ngagoreng asin, jengkol, jeung nu lainna hideung minyakna teh dijual jadi duit. Ngarti ah. Yes, seperti si Atus. Naon nih si atus naon gitu? Kita. Ari eta memang kapoe.
Kieu. Ngedeuk istilahna masih atus mah hideungna oge. Ya, abah neng suk mah belo ibu kenalin sama Atuh anak abah memang baheno. Ye, kemangna desa. Apal teu? Eueuh kopi di dieu mah, eueuh ngan Ciherang hungkul. Abah, kali mah. Heeh, gereja. Jangan disekeun mah. Minum. Sok Geus capek hese dibere cairan teu ditarima. Kebangok sia hulu. Sok. Geus jiga belum jagong. Oh, Naon? Bah, laut. nah di balik zaman heula sakala jub. Laut gak? Hah? Coba. Sia mah teu sopan. Ye. Cai di dinya teu menang diinum kurang. Awa. Naon awa teh? Garam. Nah, maksudna cing. Bah. Atus. Mana kada sekehet? Aduh, aing saekan ku juragan. Gencan. Atus. Aduh, aing saekan ku juragan ya, Pak. Aing oge deui. Kan bae lah. Aing sebut ketika ayeuna. Minum atus. Aya naon juragan? Iya. Saya mah abah dibari naon kemana? Tadi pasiana naon, Abah? Iya Ciherang sarua Ciherang. Nah itu asin ieu henteu. Rasaana meureun Abah. Dicolek ku abah. Ye kana leta teh. Asin. Wawanyanan nyolek itu. Bisi abah teh tadi teh percaya eta Panangan Abah meureun tadi dipangkertos culak colek. Naon we colek naon? Doa teuing Abah teh tos nyolek pul di bajar. Abah disebut gering. Astagfirullahaladzim. Rang-ring teh naon aing Atuh, teh. Abah disebut gering majarkeun teh cenah caina. Minum atus. Minum atus. Naon minum atus naon? Atus 200 300. Minum. Cai didinya. Yes, buat atus. Ye. Coba. Atus teh pagawe di dieu eta cai keur di dinya. Bade mitnah juragan ti abdi teh geus mang tahun-tahun jeung juragan. Oh. Ane mah jelema beunghar teh kararieu ayeuna mah. Mun juragan komo tadi mimiti lo, Bat. Kumaha kitu? Cokorna teh taya panonan sapatu teh dikulilingkeun juragan. Anu abdi teh ngepel 2 kali juragan. Itu beunghar urang teh bener-bener ya kataji euy ka beungharanna mah. Da ka abdi ge nyariosna mah juragan gaduh beca 50. Beca. Zaman di Korea mah beca saurna teh. Allah. Bener eta teh. Bener juragan. Terus naon deui cenah boga naon deui? Wah, pokoknya mah cenah kebon kopi lega juragan. Terus naon deui? Kalau ka abdi teh cenah bade sabeulahna dipasikeun ka si Neng lamun misalkeun jadi juragan. Oh gitu. Juragan. Tapi da abdi mah teu percaya juragan. Tingali we bebengok salirana juragan. Dari apa mah percaya? Da abdi mah teu juragan. Tinu setelannya jelema gableg mah beda. Beda jeung maneh tinggal di setelanana tuh. Pegawaian di sarung urus meri we. Bae lah juragan. Tingali baju di batik, celana di kos kaki teh ciga maneh nyeker. Roma punya. Hah? Roma teh naon? Weh, Aing oge lebokeun diterapkeun kana baju. Aduh orang ieu bakal. nu jelas bro teh nu jentrek. Duk. Neng. Tas si Sukma lila. Atus panggaroankeun si Neng tos. Nuhun Bang, ki atuh ku abi urang salukan. Mana? Sok Neng. Ka dieu Neng ka hareup Neng.
Kelak. Nantikan kami di episode selanjutnya. Alhamdulillah, sampai jumpa.